ieu teh ieu. Ji Ahong teh atuh. Ye. Dia atuh duh aing rek curhat euy. Lain. Aduh aing lieur. Lelempangan di sawah teh kieu tah geus latara lelempangan Aduh, teh. kieu ji duh aing Naon ya teh? budak keukeuh. Kumaha tah? Ye, tetangga di dinya teh kabeh arapal salembur. Hayang ke si bocun apa? Copet. Oh kitu. Copet guledegan sia eta mah. Si bocun teh. Heeh. Da karangan sanganenge karangan sanganenge. Keukeuh tahu kepaksakeun harita teh nya geus saminggu. Kumaha? Dikawinkeun we kitu tah. Si bocun teh. Heeh, jeung pamoda keukeuh wae tah copet ge lah da ari Oh, bogoh iya mah nya dah. tak peduli. Jeung dicopet ge da jelema Oh, teu tuh peduli copet, lain teu rocker peduli. wae copet ge jelema. Tukang rongsok lah geus bae lah ari bogoh mah Tah gitu. kitu. Da urang mah kudu. Tah. Salaku kolot mah kudu. Ya ieu geus tah poe bulan madu 2 poe. Geus leungit dompet urang ji. Eta Geus teh. curiga nya ke si eta. Gak dapat urut copet ya gitu nya. Urut copet ya geus pasti lah. Tah geus kitu. Geus mah curiga deui geus pasti nyangka mun kitu mah da copet. Urang teh geus curiga we tapi teu wani ngomong da Ya, binantu. bukti heeh ngaranna ge bukti. Jeung Tah kabinantu. harita teh euy. Begitu arindit tah nya budak urang teh jeung si pocun teh asup ka kamarna. Digaradahan da bisa dituna di kamar. Sugan teh rek lila asup teh. Kurunyung teh datang Daratang deui. datang ke kamar asup. Aing teh luas. Luas eta. Abus kana ieu kana naon? Ranjang. Nyumput. Kolong ranjang. Kolong ranjang, asup kana kolong ranjang. Era ada urang teh euy. Nya. Cicing nyumput. Ngaran lagi bulan madu Oh, didengekeun. Ieu cenah nyai cek si bocun. Didengekeun ku urang teh kolong ranjang. Ari bibir anu sah. Nya akang. Eta teh. Budak urang teh kitu dengekeun. Ari ieu ieu susu nu saha kitu. Nya nu akang. Oh, ari udel. Sami nu akang. Ari ieu Urang teh ngade dompet sih ngadengekeun nya. Ngadengekeun manja mesra gitu. Nya pasti da aya Kira-kira can. bulan bukan. Hari ieu dompet nu saha? Eta mah aing leuwat. Eta mah nu aing. Tuh sadar. Padahal keur nyumput. Eta mah nu aing dompet mah. Urang leuwas teh duaan. Duaanana teh. Masih abah aya di dieu. Gitu. Gitu lakona aduh ieu nu aing. Lah Teu sadar eta mah nya. sadar nepi ka harita mah. Urang mah tujuanana kita teh neangan dompet, apa cek manehna dompetnya. Tah nepi ka harita mah geus eta mah nya kisahna mah. Paeh euy. Katabrak keur nyopet Si bocun si teh. bocun anjing pamaji budak urang eta mah ceurikna ulihan kakek Oh. sami 2 minggu Oh, meureunna atuh masih kene Oh. ieu panganten anyar Panganten, atuh. wah. kuburkeun ada loba jelema nya Iya. nguburkeun eta mah geus dompet teh da geus aya deui sing horeng lain-lain di kamar Heeh. poho urang teh nya dompet teh dituna gitu pek teh keur kitu leungit dompet keur nganterkeun eta si bocun aing curiga pasti dipaok gitu. Dipaok deui wae kan. Panggalikeun digarali Tiga, heeh. goblok paeh ge nyopet Ya gitu. Atuh kitu mah saru. Heeh. jadi dibukaan ya nanti non perban lain perban non boy Heeh. ayah dina ieu Cina na meme. dompet Aya goblok dasar aya copet cek berita mah cina meme dikubur. Teh kieu jadi kan meme ka pajaratan teh rada jauh nya. Di Paranggul sih Nya, teh nya pasaran teh gitu nu nganterkeun rada loba gitu. Nya. Di tengah jalan hujan. Hujan. Brag teh. Tanu ngalanterkeun teh ngariuhan lompatan ka sisi imah ngariuhan. gitu Lurus si pajaratan teh nya. Nah itu kungsi lihat teh kudang mah aing gak hujanan cina cek teh lompat milik ya, gitu cerita gitu